Logik rumah-rumah kenaru banguru ngandung wangi wangi sekarang nyembuhan sengit manis kadaliadi gumawa dina panyawa bahajat ibu hajat nembus tede alim alim siloka kukus tungalun tawisma baktika diri nada dikiatkeun tekad enggone ngariksa seni dipaparin jalan tengah enggone ngariksa seni dipaparin jalan tengah bangante anu di pirido Gusti oke kapara karuhun anu sami ngawari kabodaya tuturunan sampereun nepi ka zaman putra putri moga dijaring lah wae putra putri moga dijaring wae geni nono hona kajapna agung maha suci sifat gaib Bapa
hajat ibu hajat kagungan wasik malik sim abdi sadaya daya mugi Gusti ridon mugi Gusti ngaijabah kana maksud jangan tujuan kenging rahmati mantena nang tayungan siang wengi manusia kumawa saestu tengah boga-boga sadaya kersa mantena nu ngawasa alam dunya ka Allah urang nyamuji urang singkung sembahan salamina iwalati Gusti yang widu no maparin kanikmatan kasadaya umat Gusti nada ridho nada widi nada diaping di jaringan dasa pat pangriksa geni mugi Gusti ngaijabah mugi Gusti nangatayungan kana maksud jangan tujuan kenging rahmat timantena amin ya rabbal alamin mugi Gusti nangatayungan mugi Gusti ngaijabah kanggo urang Pangandaran bilih bade ngresakeun deui pakawulan mangga diantos Gusti asma warisan urang Pangandaran pilih bade jai mongsor diantos yuk truk jalur bocah canda Abah Jahid diantos
hendak tandu ngeteuing Siliwangi mukinan prajurit Siliwangi boga tugas anu suci ngusian kamardekaan buka oge sewang-sewang
kapayunan majeng anu seni kagungan keluarga Pangandaran cobi kapayun aturan wilujeng telepon kemau beureuh bos Pangandaran cobi majeng anu mangga bos Pangandaran kapayun bos Pangandaran kapayun cobi majeng dina lagu buah kawung anu mana bos Pangandaran kapayunan sakedapan kanggo bos Pangandaran anu mana sepi-sepi kapayun bos Pangandaran anu mana dina lagu kanggo anu mana sepi kapayun dina lagu kembang bereuh nu bareng kembang bodas nu barodas kembang bereuh eta buah bereuh ibu mancung kembang bodas awas kecil awas minggir iya hot awas kagak bro obat singsakeun barokna singsakeun ayo mundur alhamdulillah selamat basah harita gurirek miyang bari gugup pai dina jadi saksinya aduh paku mantan
Wilujeng siang kasadayana ka para penonton sadaya khusus ka anu kagungan maksad teh nok sareng tata wahari wanunung teu kalambung wilujeng sumping kapun adi gitaris musik rock grup Kapten wilujeng sumping. Tresna mekar yang didado pakar tuker pahe janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi biji ngaruntuy lira buah kawung ricit namanuk jeung seorna angin nait asin kahariring hoyak nadahan musikeun remap panangan silih cepeng muntang mapai kaendahan pakar geus nganter ka
pangantenan dago pakar langgeng anteng na impian cek beja cenah cek beja dago pakar ngarep tahan cek beja cenah beja Au dago pakar ganti ngaran kuring awak kecak ngahaja arek balaka sugana angin wasa ngepikeun sora pangbejakeun aya ajak kaguhan nu basa eta euy jeung mana kuring bajang hirup di tempat mubara apa ayun mekar ieun di dago pakar tuker paheut janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jantung awor jati hiji karutuy lira buah gaung ecitna manuk jeung seorna angin ngait asin ngahariring oyagna dahan musikeun rema panangan silih jepang muntah mapai indahan atur nuhun dohot kasepuan tetap dadah Bapak lianu bageun moal burung dipisono Bapak kilanu bageun Allah hate kuring moal beunang dipapodo daun hiri saksinan emplohezo panutan yang santi bareto daun hiri kemana umiang kaone
kainang ayana di sisi empat panutanimu basa kuring anteng nyawa duh waktu mitina ate jadi hondewa ngabibitna daun iris bisi gawin aduh ampun takdir tebak nang dipungki pangersa Bapak Haji Dudi ayak itu berang peti abdi tawale ikhtiar duh ampun panutan tabela daun dari ciri-ciri nafsi waktu kuring janji aji nu mimiti waktu main genderai lain mangsa belar tapi anjur nu jolan ayeuna dato dadar wayana tetap dada apa kila mau beruni pisau hati kuring orang lebak bulus mau benang ibu bodoh daun hiri saksi nama bapak kila mengemplo hejo panutan yang tosan ibareto daun iris apa kila ayana di sidempa kaenan ayana di sisi panutanimu basa kuring anteng nyawa waktu mitina hati jadi konsewa aturan manawi Pak Guru Andang jadi barangnya saken kaul mangga diantos coret-coretna mungguhi istri sejati cara jalin dina janji tindak tanduk nagung mati tata tinjak temin Tuhan tobat resep nulung
surada semu semea turama kamu aturan pengarsa Bapak Haji ti handa paso dari ku pakuru anda ku malangku tepamri menampung muji coba ikhlas rela bibilasa muna parang manang coba tarara jangan subaha bapak hajat ibu hajat kumambrak narima kadar barite mulai usaha istri sejati cara jalin dina janji naku mati tetap kenca tamin sulam ikhlas rela bibilasan guru andang bau cocok arah jeung subaha kumambrak narima kadar bari teu titih rintih handap asor tadi kumalungkung hayang kapuji ikhlas rela bibilasan meneparang arah jeung subaha tumambrak narima kadar bari teu oleh usaha haturan maniwahi ka bapak-bapak panitia ibu-ibu mangga Yolanda haturan Haji Heri mah naros gitu mah naros bikin tentang saha malapan
pepotongan moal pati pati dae lamun layan pepotongan kembang kopi Haji Heri anu bager pondok hejo sono neme patutang suai-suai Haji Heri Suai pengarsa mohon. ulah pohon mucan bukti ulah pondok pengharapan Allah daun cangkri daun rendu kararasna daun rendu kararasna ulah panucan bukti haturan Haji Heri anu bager Haturan ulah sama Pak Haji. pengharapan Bilujeng mohon. Disuai mama disuai mohon. ulah paham Majeng mohon. Macan bukti Haji Heri ulah pandang pengharapan aduh daun cangkri daun rendu kararasna boa-boa abdi gering lamun kiasa lawasna boa-boa abdi geringnya panasaran hoyong nepangan Haji Heri lamun kiasa lawasna Haturan pengarsa haturan sumohon. ulah pohon macan bukti wias tangi pinggir ulah pondok pengharapan Tobat. kali kira jangkau panggambil tangkal honjay jangka nyereng dipikir bakti kapikir horeng mata nyeri hati aturan sana bapak ya nepangan Haji Heri disuai-suai panasaran sekantanan Haji Dudi sono disuai-suai kuna Haji Heri kali kira jangan kembang gambir tangkal honce jengkang nyere Haji Heri anu bager sono tahun-tahun dipikir bagi kapikir bikin pentesaha langsung hemat dari hati haturan manawi bapak kuwu dipikir bagi kapikir pakuwu gunung karung Haturan pengarsa orang Bapak mata Kuwu sumohon. dari hati orang mata dari hati paku eci saling cia sarang calon capek hujan-hujan layangan bapak kuwu gunung karung Haturan pengarsa Bapak Kuwu rumah sap di mahawan sanaos di api lain aduh jati sawit Indramayu dongeng nama baduk karaman dipikir banget dikapikir karena hati sok semua paku ecin sok semua ecin kuadrat kapayun mangga rios bapak
Pak Kuwu diantos ku Mamah Ecin di panggung. Sindir dina pawanyangan jadi sindir kerengelingan sangkarulang kajongjongan ngabaro tanpa gerak ngomong-ngomong kesenian kaya nokong kara-kara depan ngandung maksud tujuan ngawujudkeun persatuan Bapak Haji Pak Guru Anda cikandang saya umat sawarga negara boga pengkel anu nyata ngesian kemerdekaan karya sewang-sewangan namun mulai kesenian lain ukur karesapan ngandung maksud yang tujuan ngawujudkeun persatuan ucap lampang teguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukana babanda di kawasan lamun orang sasampuran pulang bawa kamu nuran anggur masih orang sesahaluan ngalobakeun paceng kadang moal manggi katengtreman kuku bakal mawa kamunduran jeung kaancuran amun
kumule seni tradisi mulane dimomorekeun anggur kudu dilestari Pelisir seriak layu gerak wae mapai paman dia mapai paman dia Bona pikir keresedemoyo gara mamaeti tu genah kanyenyeria Bona pikir keresedemoyo tu genah kanyenyeria tu genah kanyenyeria lain daun awi laja berem ditawerem lain bagja diri bagja dengan dibagerangan dibalageran tibatan mah jalan gang bungsu saya kebaros wae tibatan bidi palsu mendege tong tios wae urang tongjo tong tios wae kegambar rupa manehna kecipta laku lampahna sedikit rengkak polahna nu nganteng mah taya pohona ujung-jungan buah hati kakurikas temalire hayang tepung sabana poe sare hayang dipepende adidi sare hayang dipepende beting anu tengah-tengah datang ukur mawakeun teu mawa pangharapan teu beda-beda kerana urang singku hanteu beda-beda
Cimonjaka Banjarsari Kecamatan Panubangan ya batur urang hiji laksanakeun pangwangunan Pak Hajat Ibu Hajat laksanakeun pangwangunan Campurasun. Hei, langganan campurasun. Kampes Kangkos saha geuning wayak kieu sampurasun sisinarieun teuing aduh celingkrik di tengah-tengah Hebat, aduh. atuh kendah aduh kumaset aduh Koma masih ada sinyal. atuh dengan orang kertawana heuyeun hari wangi teh kitu aya naon Kang sisinarieun teh ngomong ka dieu nyasok merengkeun Iya, mama. aduh ngolok mamah segala Papa hoyong balik-balik doi. biasa ngolok Dari nuka cita mama nutos lihe. lihe naonna Eta papa ngarang sok cuy kakak sakaduh. olok-olok teh kaduhung Ulah sok itu ya. keur merayu nih Ya iya. moal karayu Maaf san. moal Sakana ya moal. moal sacenah Main pelet. pelet di mana Karoge. alah sieun tamah kalu moal ka pelet boga ieu ge Aduh, hebat. erek neangan we urang di urang kertawana teh cara kali boga nu anyar mah Iya. kuring teh cukekeun bae kumaha Hari papa sumpah mama. sebab papa sasana aduh Soalanta. ada kitu kunaon sok kebagebuk lancalinci olok-olok teh keur ngolok merayu Arya sama mama segala biasanya ge nyane Sadiba Likadoi. di itu nama ngarah daek cenah Nyake. ngarah purun Nyapoko olok-olok mau sayang. edah bae raya kahayang sayang teh cara aya keur boga nu anyar mah cuek Ulah sok balik nyarita. isuk Ulah sok nyarita mata kaduhung Kaduhung akang teh lah. teu percaya Boga nu aneh ya. aya mana orang dia nah kunaon Iya. boga ada teh angger bae kieu banyak Kang Kosnya Aduh mama. mau Eta seueuh beteu papa teh pupurilitan. alah tadi panggilnya tacan sarapan di bumi di jalan lebat angin kade Iya cacageun deui. Eta lamun mama kersadi balikan deui. kapoko bae aya kahaya Sok rek kumaha. pirangkeun abdi alim kakang eye anu bageur abdi moal colo heor dah balik deui moal mal ka olok masih dirayu oke
Aga abdi sumpah aga bade kersa alim sepuh abdi ka akang teh terujuk sepuh Tah. kakang teh mending kieu bae urang pasangkan urip ini jorok kemenang sok rekomendasi kumaha cenah akang bade deui moal moal pisan moal atuh salsa akang teh peda bae nya kang kos ngadeukeutan mamah sayang ngarayu hayang Ngarayu. dibalikan deui moal ari bareto mama nu matak oge sing istighfar ini lu heran ya Allah Gusti aku Sangsara ada jadi sangsara kan. pedah bae mama lu itu nangannya nyeri selingkuhan jadi babalik pikir nyangan rek babalik pikir sumpah naon cak naon Swear. abdi mah kaye itu sote kang eye ngadojan sageng kumaha cintana ka mama blog-blogan omblong-blogan aku kenal saya atuh aya yang direkennya kan naon deui abdi kerasa kaya nu bagir dibalikan deui ku kang eye asal sing ideng sing bagir abdi kerasa dibalikan deui arujuk deui kumaha salajengna asa abdi hoyong naon sayang akang teh tekenging sok ngabohong bae moal akang merek belak-belakan aku kedah abdi kerasa dirujuk deui ku kakang eye papa sumpah deui mama ari kitu baca sagala ayeuna rupa pamentan alhamdulillah hari tos babalik ayon deui sagala mapu papa karanya baik berenang hayu urang kengeye urang babalikan deui ayo rumah tangga sauyunan hirup kumbuh babarangan abdi kerasa kang eye dibalikan deui sami-sami yayang punten Syukuri kaum nuker sadaya sakitu nu kapehatur atur nuhun Bapak ya. nyumpunan ti Kang Oleh dina lagu ngarujudi oge ti Kang Bar